La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wadukiro jeung dicaritakeun pisari hadal hadisi dina nyarahan ieu hadis. Naon anna Rabi'a sanyana musim semi. Yasbahu eta nyarupan ieu Rabi' yauman nusuri kana poean kebangkitan. Min asrati aujahin tina 10 pirang-pirang jalan wajah sabahna. Hiji al awalu ari anu kahiji annal hububati sanyana eta pirang-pirang sisikian wan nabatati jeung pirang-pirang jajadian takhruju eta kaluar ieu hububat wan nabatat min tahtil ardi tina handapeun bumi Pirobi'i dina musim semi kama tahruju sapertieun bakal kaluar sal mauta pirang-pirang anu maut wadapa inu jeung pirang-pirang anu dipendem min tahtil ardi tina handapeun bumi yauman nusuri dina poean kebangkitan kama qala sapertieun parantos ngadawu salu Gusti Allah taala barina malur Allah wa akhrajatil ardu asqalaha kana ayat wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajat jeung ngaluarkeun naon al ardu bumi asqalaha kana pirang-pirang beungberatna ieu ardu wasani dua wajah sabah nu kadua wasani jeung ari anu kadua anna paslahu eta sanyana ari musimna ieu Rabi zaman rohatin eta zaman sesenangan wasururin jeung bubungahan pihak ibadin nasi dina hak sawareh manusia tapi wa amrodin jeung musim pirang-pirang panyakit wa ujain jeung pirang-pirang kanyeri wa alamin jeung tegesna pirang-pirang kanyeri pihak ibadin dina hak sawarehna ieu nas dina musim semi teh sawareh aya nu suka bunga saware aya nu keur kagugulung ku panyakit wa kadalika jeung eta nya kitu deui yaumun nusuri ari poean kabangkitan sururun eta teh kabungah bihakil ba'di dina hak sawarehna tapi gumumun jeung kabingung pil ba'di dina nu sawarehna deui dua tah tilu wasalisu jeung ari anu katilu annaman eta sanyana jalma akala anu ngadahar iman pipasli syita'i dina musim hujan tu'matan ya bisatan kana dahareun anu garing la jaromata teu aya bahaya eta tetep pipasli Rabi'i dina musim semi yakunu bakal bukti naon wujuduhu ayana ieu siman mardon eta gering wajadarian jeung budug wa kuruhan jeung cenang biharkati dimaiku sabab robahna pirang-pirang getih piurukihi dina pirang-pirang uratna ieu siman ilamun jalma sok ngadahar nu garing-garing dina musim hujan
tadi itu teh mata jadi buduk, mata jadi cenang, mata jadi bisul. Pakadalika maka tanya kitu deman ari jalma kalanu ngadahar ieu man pi dunya di dunya to'aman haroman kana kadaharan anu haram mustahan anu dipikahayang payakunu maka bukti yasiman yauman nusuri dina poean kebangkitan muaddaban eta nu disiksa wa dalilan jeung anu hina wa khaiban jeung anu rugi. Opat wa rabi'u jeung ari anu kaopatna anna kasiron sanyana ari kalolobaan minan nasi ti manusa jaro eta melak ieu kasir fil ardi dina taneuh. Wa nasaro jeung sumebar naon albidru bini pirobi'i dina musim semi bisayi kalawan cape wal masakoti jeung masakat payakunu tuluy bukti ieu bidru halikan eta nu ruksak bil birdi ku tiris musim dingin wal hurri jeung panas musim panas payakunu maka bukti sal sohibu nu ngabogaanana ieu bidru mahruman eta nu dihalangan wa mayusan jeung anu putus asa menang capek-capek melak da musim semi tiba-tiba gugur dina kusabab musim dingin jeung musim panas. Pakadalika maka tanya kitu de yauman nusuri atau yaumun nusuri ari poean kebangkitan takunu bakal bukti naon ta'atu ba'din nasi ta'at saware manusia habaan eta lebu mansuron anu diawurkeun eueuh teu kapanggih ganjaranana biharorotil maksiati kusabab panasna maksiat au bibarodil kufri atawa kusabab tiisna kakupuran wariyai jeung ria. 5 wal khamisu jeung ari anu kalimana annan nasa eta sanyana manusa pirobi'i dina musim semi pisatina hari jarin dina pinggir walungan anu berjalan yakuduna eta dariuk kabeh indal basati ini disandingan pirang-pirang kebon wal jinani jeung pirang-pirang taman darariuk ari istirahat sisi walungan bari di taman-taman komo lamun bareng jeung kabogoh geuning aya ma'ahiba ihim sarta pirang-pirang kakasihna ieu nas wa asdiqoim jeung pirang-pirang babaturanna ieu nas. Pakadalika maka tanya kitu yajlisuna bakal dariuk ieu nas yauman nusuri dina poean kebangkitan yuhsaru bakal dikumpulkeun sal khalisuna jalma nu arilas kabeh ma'as solihina sarta nu saroleh kabeh sapirqohna sahizbunna sapartaina nu khalis dijikeun jeung nu solih sawangsulna nu halik dikumpulkeun jeung nu tolih. Ya jika di dunia we di patamanan gitu keur usum musim semi caricing teh kan jeung circle-na masing-masing. Kiai kukumpulan jeung kiai deui santri kukumpulan jeung santri tukang mabok moal jauh jeung tukang mabok deui. Wasadisu jeung ari anu kagenepna annari hasimali sanyana angin simal angin nu bertiup di belah kenca kakatuh. Wasoba jeung angin soba tahubu eta ngagelebug iri pirobi dina musim semi patakunu maka bakal bukti iri liba dinasi kasaware manusa mupidatan eta nu maedahkeun mere manfaat tapi walibadin jeung kasawarena yeun nasmah mudirotan eta anu ngamadaratkeun angin teh bisa manfaat bisa madarat. Pakadalika maka tanya kitu deui yaumun nusuri ari poean kabangkitan ida habat di mana-mana ngagelebug naon rihus saadati angin kabagjaan wasyaqawati jeung kacilakaan yakunu tabakal bukti sabadum sawarena ieu nas saidan eta nu bagja wa badum jeung bakal bukti sawarena ieu nas saqian eta nu cilaka. 7
Wasabi jeung ari anu katujuhna anna ba'da sajarati eta sanyana ari sawareh tatangkalan fisitai dina waktu hujan yakunu eta bukti ba'du ya bisan eta nu garing minal auroki tina pirang-pirang daun urianan eta nu tataranjang mararurang daun teh aya sawareh tangkal anu justru rontok daun teh keur usum hujan. Wa pirobi'i jeung dina musim semi mah muzayyanan eta nu dipapaesan kan begitu musim semi daun nu rontok teh kembali jadi gitu. Pakadalika maka eta nya kitu deui yaumun nusuri ari poean kabangkitan. Al ibadu ari pirang-pirang hamba wa zuhadu jeung pirang-pirang jalma nu juhud yalbisuna eta marake ya ibadu wa zuhad libasa taati kana pakaian taat moal tatarannya wal ibadati jeung pakaian pirang-pirang ibadah. Ia tawajuna gawe mahkota ieu ibad jeung juhad bitajil karomati ku mahkota kamuliaan. Wayal basuna jeung marake ye ibad jeung juhad libasal izzi kana pakaian kagagahan wasyarofi jeung kamuliaan. Waladina jeung ari jalma-jalma kanu anu bukti ladina kasyajaril yabisi eta saperti tangkal anu garing. Ta'atuhum eta ari kataatan ieu ladina yabisatun eta nu garing. Min sana iryahil maasi tina gorengna pirang-pirang angin kamaksiatan digararing eueuh kitu. Memang taat nama taat tapi taatna dibarengan ku maksiat STMJ. Salat terus maksiat jalan. Payakununa maka bakal bukti ladina mahrumina eta nu dihalangan kabeh min samaril ibadati tina pirang-pirang buahna ibadah. Nah geuning buah ibadah teh rarasan mah ki dunya teh aing teh sok ibadah nya ngan siapa ibadahna dibarengan ku maksiat ayeuna eueuh teu petik hasil teu kala buah. Wa arina jeung anu tataranjang kabeh min khilatil imani tina papaes kaimanan. Payakunu nama kabukti ladina mabduhina eta nu dibolekerkeun kabeh bainal khalaiki di antara pirang-pirang makhluk. 8 wasaminu jeung ari anu kadalapan inna zar'a eta sanyana ari pepelakan ida nabata eta di mana-mana jadi ye zar'a fi rabi'i dina musim semi yakunu tabukti sasoibu nu ngabogaanana ieu zar'u masruron eta nu bunga pepelakan jadi biin bati ku sabab jadina ye zar'u firrobihi dina musim semi sawangsuna waman jeung ari sawejalma alam yazru anu temlak isiman yakunu tabuk isiman nadiman eta nu nalangsa hanya kal aing teu pepelakan tu geuning batur pepelakan majara radi biadami zar'i ku sabab pepelakanana isiman pakadalika maketanya kitu deui yaumun nusuri ari poean kebangkitan. Ida ukrima di mana-mana dimuliakeun sal abiduna nu ari ibadah kabeh biujuril ibadati ku pirang-pirang ganjaran pirang-pirang ibadah wa taati jeung pirang-pirang kataatan payan dimutah bakal nalangsa saman jalma lam yazro anu teu pepelakan ieu siman bidurri taati kusiki kataatan wal ibadati jeung pirang-pirang ibadah. 8 watasi'u jeung ari anu kasalapan innama sanyanari perkara juriat anu dipelakeun ieu mah fi paslil kharifi dina musim gugur tarpa'u eta bakal kaluhur ieu mah pirobi'i dina musim semi tarpau tabakal ngaluhurkeun di paslil kharif
tarofaatah bakal narima kaluhur pirobi dina musim semi naon dalika syai'u eta perkara. Jadi perkara anu dipelakeun dina musim gugur justru bakal mucunghulna mangke dina musim semi. Pakadalika maka etanya kitu deui yaumun nusuri ari poean kebangkitan. In amil ta lamun migawe anjeun pi dunya di dunya. In amil ta amil lamun migawe anjeun pi dunya di dunya khairon kana kahadean wajadta ta manggian anjeun bil akhirati di akhirat khairon kana kahadean deui kapanggihna teh engke teu langsung. Wa in saron jeung lamun bukti amal eta goreng pasaron ta eta bukti goreng liana dunya lantar sanya nari dunya mazraatul akhirati eta tempat pepelakan akhirat. 10 terakhir wajah sabah antara yaumun nusur jeung paslir rabi wal asiru jeung ari anu ka-10 na anna rabi eta sanyana ari musim semi yadharu eta dohir ieu rabi fi wajil ardi dina beungeut bumi azharon kana pirang-pirang kemang mutalipatan anu beda-beda untuk musim semi mah ting perentul bunga yang arindah muhtalifatal alwani anu beda pirang-pirang warnana. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih, mawar melati semuanya indah eta mutalifat awan. Muhtalifatal askali anu beda-beda pirang-pirang bentukna, aya anu jangkung, aya anu pendek, aya anu gede, aya anu leutik. Minal hamroti nyatana tina beureum wasoproti jeung koneng wal biadi jeung bodas wasiwadi jeung hideung. Pakadalika maketanya kitu deui yaumun nusuri ari poean kebangkitan yadharu bakal tembong pina ieu yaum naon al ilasu kailasan wa tawakkulu jeung katawakkelan wasyauqu jeung nyongsrong wal khaufu jeung sieun wal kufru jeung kakupuran anu alus anu goreng wan nipaku jeung kamunafikan. Palihadil wujuhil asyarati tah karna ieu pirang-pirang jalan anu 10 yusbahu disarupakeun naon paslur rabi'i musim semi yauman nusuri kana poean kebangkitan. No hampura itu nya ada balideg itu bisa tarik. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana maha suci saladidat khalaqa nu geus nyiptakeun ieu ladi al azwaja kana pasang-pasangan kula tegasna sakabehna ieu azwaj mimma nyatana tina perkara tun bitu anu ngajadikeun naon al ardu bumi wa min anfusihim jeung tina pirang-pirang dirina jalma-jalma wa mimma jeung tina perkara layak lamun anu teu nyarahun ieu jalma-jalma inu berpasang-pasangan teh aya 3. Hiji matun bitul ardu azwaj isina, 2 min anfusihim azwaj isina, 3 malaya lamun oge azwaj isina. Eta teh sadayana diciptakeun ku Allah nu Maha Suci. Al muradu ari nu dimaksud minal azwaji tina pasang-pasangan al asnafu eta pirang-pirang golongan. Wa mimmatun bitul ardu jeung ari anu dimaksud tina matun bitul ardu al asmaru eta pirang-pirang bubuahan wal hububatu jeung pirang-pirang sikikian sisikian. Wa min anfusihim jeung ari anu dimaksud tina kecap min anfusihim adu kuru eta pirang-pirang lalaki wal inasu jeung pirang-pirang awewe. Wa mimma la ya'lamun jeung ari anu dimaksud tina kecap malaya lamun dawabul barri eta pirang-pirang gegeremetan anu aya di darat wal bahri jeung di lautan.
Wa fi riwayatin uro jeung eta tetep dina riwayat anu sejen al muradu ari anu dimaksud mimma tina perkara layak lamun anu teu nyaraon ieu jalma-jalma ma eta perkara kolako anu parantos nyiptakeun sallo Gusti Allah taala barina malur Allah pisamai di langit wal ardi jeung bumi wal jibali jeung pirang-pirang gunung wal bihari jeung pirang-pirang lautan wadukiro jeung dicaritakeun pi tafsiri akhari dina tafsir anu sejen pi tafsiri akhara dina tafsir anu sejen lisahil wahidi kagungan Syekh Wahidi annallahu sanyana Allah taala baina malur Allah khalaqa eta geus nyiptakeun Allah alpanauin kana 1000 warna minal hayawanati tina pirang-pirang hayawan. Jadi Allah nyiptakeun 1000 spesies hayawan. Etan 1000 spesies hayawan teh pasit tumiatin maka ari anu 600 minal alpitina 1000 fil bahri eta aya di lautan wa arba'umiatin jeung ari anu 400 fil bahri eta aya di daratan. Jadi loba keneh gegeremetan anu aya di laut manan anu aya di darat ari kitu mah pantes nah sabab 2/3 bumi adalah lautan, lega kene lautan daripada daratan. Mata lamun di darat aya 1 di laut aya, tapi lamun di laut aya 1 di darat cantang tu aya. Kumaha contona? Contoh. Di darat aya anjing, di laut aya anjing laut. Di darat aya kuda, di laut aya kuda laut. Tapi di laut aya tripang, di darat eueuh tripang darat, ge buaya darat atau bintang laut bintang darat. Wala tasbahu jeung teu nyarupaan naon suwarubandiha pirang-pirang bentuk sawarehna ieu dawab albado kana nu sawarehna deui beda-beda bentukna teh. Keuyeuk beda jeung bangkong, bangkong beda jeung bayawak, bayawak beda jeung bajing, bajing beda jeung care, care beda jeung kuda, kuda beda jeung me beda jeung muni dan lain sebagainya. Wala jeung teu silih sarupaan naon lugotu bandiha bahasa sawarehna ieu azwaj al ba'do kana sawarehna deui. Beda-beda lugotna teh. Lugot bangsa Afrika beda jeung bangsa Amerika. Lugot bangsa Amerika beda jeung bangsa Australia. Lugot orang Australia beda jeung orang Asia. Bahkan di Asia oge beda lugot orang Sunda atau orang Indonesia jeung orang Cina. Jauh teuing di Indonesia bae bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Jauh teuing Indonesia mah Sunda we. Beda Sunda Cianjur jeung Sunda Garut gitu. Ai Sunda Garut mah tutubruk gitu. Da doma karakterna. Nyereng sabab jeruk karakterna. Ngan sok ngenyod sabab dodol karakterna. Ari urang Cianjur bahasana teh lemah lembut, cakial sabab moci karakterna. Ngan sok rada hasem sabab tauco karakterna. Kama kola seperti yang parantos ngadawu salo Gusti Allah taala barina mahalur Allah di surati Rumi dina surah Ar-Rum waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin watilafu alsinatikum jeung narima bedana pirang-pirang bahasa ranjeun kabeh wa alwanikum jeung pirang-pirang rupa ranjeun kabeh aya ras naon ngaranna teh mongoloid, aya ras negroid, aya ras lain sebagainya.
Inna pidalika sanyana eta tetep dina ieu tilap la ayatin yakin ari aya pirang-pirang tanda la ayatun yakin ari aya pirang-pirang tanda lil alamina ka alam kabeh ay khalaqa tegasna tos nyiptakeun sallallahu taala Gusti Allah taala al khalqa kamaluk zauzan barina pasang-pasangan la pardan teu nyorangan maluk diciptakeun ku Allah nyorangan kabeh ge aya pasanganana. Olako nyiptakeun Allah as-sama kana langit jaujan barina berpasangan mal ardi sartana bumi aya langit maka aya bumi wa khalaqo jeung nyiptakeun Allah al jannata kana sawarga jaujan barina berpasangan ma'ana sartana neraka aya surga aya neraka wa khalaqo jeung nyiptakeun Allah as-samsa kana panon poe jaujan barina berpasangan mal qamari sartana bulan wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah adunya kana dunya jaujan baina berpasangan mal akhirati sartana akhirat wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah alaila kana peuting jaujan baina berpasangan mana hari sartana beurang wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah al ilma kana ilmu jaujan baina berpasangan mal amali sartana amal jadi pasanganna ilmu teh amal lain bodoh alawanan eta mah. Wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah al insana ka manusia jaujan baina berpasang-pasangan rijalan tegasna pirang-pirang lalaki wanisan jeung pirang-pirang awewe ya lalaki aya awewe waaskeun lamun di dunia ieu lalaki we kabeh awewe sapotong-potong acan sigana tembok rarungkat beak digadilan ku lalaki sawangsuna lamun di dunia awewe kabeh ulah lagi sapotong-potong acan sigana kebon bonteng wah ngari beak diranyah dipilihan upang baradagna eta wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah asy-syitaa kana musim hujan jaujan bena berpasangan lisoipi kana musim halodo fa khaliqu hadil asya'i maka ari nyiptakeun ieu pirang-pirang perkara al madkurati nu ditutur munajahun eta nu dibersihkeun ani jauh jati tina pasangan tapi nu nyiptakeun mah pasanganna saha Allah teh wal waladi jeung anak lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wasyariki jeung nu ngarencangan laisa teu aya kamisli eta tetep anu saperti Allah naon sayun naon fil ardi di bumi wala jeung teu aya fis samai di langit. Berapa menit teh? Lah, saya deui ke kana aya. Saya deui ke ulah. Santai heula lah. Mana teh rada wengi pas kemarin kan ieu rada balideg gitu teh jadi disiankeun hapuntenna ini wadukiro jeung dicaritakeun fi tafsiri akhara dina tafsir anu sejen al muradu ari nu dimaksud mim malayalamun tina ayat malayalamun annallaha eta sanyana Allah khalaqa eta geus nyiptakeun Allah waro aja balik kopin di satu kangen gunung kop sab'ina kana 70 naonana jabalan gunungna misla jabali kopin anu saperti gunung kop wa waro'al jibali jeung geus nyiptakeun Allah di satu kangen pirang-pirang gunung
ardun ardo baidoa kana taneuh anu bodas kalfiddoti birokotin saperti perak birokoh kajujajati sapertikeun kaca wapitil kala ardi jeung eta tetep dina eta taneuh naun ari aya hiji warna minal malukoti ti pirang-pirang makhluk layari kuanu teu nyarahun hum kayu makhlukot sagoiruhum lian ti makhlukot minal maluki nyatana ti makhluk walayari puna jeung teu nyarahun ieu makhlukot bani adam maka keturunan adam nya kitu deui walayari jeung teu nyarahun hum ka ieu makhlukot sabanu adam manehna teu nyahun ka banu adam teu nyarahun ka marehna ti malaya lamun teh kitu. Waqala jeung ngadau Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam raaitu ningali kuring saur Nabi Lailatul Mi'raj dina peutingan Mi'raj wa ra'a Jabal Qopin di satu kangen gunung Qop Madinatan kana hiji kota mamluatan anu dipinuhan min bani Adam ti bani Adam palamma ra'au tulis samangsa naringali ye bani Adam nikah kaula qalu tanyarita ye bani Adam alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad ieu teh umat Nabi Musa. Alhamdulillah sadaya puji lilayat tetep mikirlik Allah alladzi anu anu geus ningalikeun ieu Allah naka kami wajhaka kana wajah anjeun ya Muhammadu hei Muhammad. Paminu cek Nabi kudu iman aranjeun kabeh bi ka kaula wa alim tu jeung rek ngawurukan kaula paamanu punten tuluy arariman ieu bani Adam bi ka kaula wa alim tu jeung ngawurukan kaula hum ka ieu bani Adam ahkam syariati kana pirang-pirang hukum syariat wa ba'da dalika jeung dina sabadana ieu alim tu satu nanyakeun kaulaan hum ti bani Adam mane eta saha antum ari aranjeun saanjeun teh euy cek Nabi qalu nyarita ieu bani Adam ya Muhammad wahai Muhammad nanu ari kami teh kaumun eta kaum min bani Israil ti bani Israil palamma mata tuluy dina samangsa maot sa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam waqa'atu miba naon al-itilafu pabentrokan baina bani Israila di antara bani Israil wa doharo jeung tembong naon al-fasadu karuksakan pakotalu maka ngabunuh ieu bani Israil fi saatin wahidatin dina waktu nu sahiji salasata wa arba'ina kanat 43 naon nabian nabi ngabunuh 43 nabi wa ba'da qatlil anbiya'i jeung dina sabada ngabunuh pirang-pirang nabi doharota tembong sami atarojuli abidin 200 lalaki tukang ibadah zahidin anu juhud wa maru jeung marenta ieu mi atarojul annasa kamanusa bil marupi kana kadean wa nahau jeung nyegah ieu mi'ata rajul anil munkari tina kamungkaran wa pidalikal yaumi jeung dina eta poe qotala maehan deui bae euy hum ka ieu mi'ata rajul sabanu Israil bani Israil tadi 43 nabi dibunuh ayeuna 200 lalaki tukang ibadah dibunuh deui padoharo tuluy tembong bainahum diantara ieu banu Israil naon fasadun adimun karuksakan anu pohara wa nahnu jeung ari kami kharajna eta kaluar kami min bainihim diantara ieu bani Israil wajina jeung datang kami ila sailil bahri kana basisir lautan wa da'auna jeung ngadoa kami Allah ka Allah taala baina malur Allah ayukhliso kana yen nyalametkeun Allah ka kami min pasadim tina karuksakanana ieu banu Israil pabaina manahnu tuluy dina waktuna ari kami nadu eta ngadua kami wa natadarru jeung gawe DP kami doharot tatembong naon sakbatun hijilian pil ardi dina taneuh pawaqona tuluy tumiba kami piha dina ieu sakbah wa kunna jeung bukti kami tatal ardi dina handapeun bumi
samaniata asaro dina 18 naonna syahron bulana cicing dina jero liang salila 18 bulan. Wa bada dalika jeung dina sabana yakunna tahtal ardo horojna tak keluar kami ilaha dalem makaning kana ieu tempat. Wa kana jeung buktos Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi wasallam qad waso etanya tegas wasiat Musa na ka kami cek Nabi Musa baheula wasiatna kieu. Idaroa di mana-mana nemposa dukum salah seorang di antara ranjeun kabeh wajah Muhammadin kana wajah Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi akhir zaman tegasna nabi akhir zaman pasal limuta kudu maca salam aranjeun kabeh alaihi ka Muhammad miniti kaula. Paqalu tuluy nyararita ieu Bani Israil teh alhamdulillahilladzi arona wajhaka. Alhamdulillah sedaya puji layat tamilik Allah ala di anu aro anu geus ningalikeun ieu ladina ka kami wajhaka kana wajah anjeun. Ceuk Nabi Palimna Pa'alim masih kene cek ieu masih kene cek Bani Israil teh Pa'alim kudu ngawurukan anjeun na ka kami Al-Qur'ana kana Qur'an. Pa'alama tuluy ngawurukan hum kaya Bani Israil sanabiyu Kanjeng Nabi Al-Qur'ana kana Qur'an. Wa sholata jeung ngawurukan kana salat wa sauma jeung kana puasa wa ada sholatil jumati jeung ngalakonan salat Jumat wa sairul ahkami jeung sakakarina pirang-pirang hukum. Sumakola teras ngadawusan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ra'aitu ningali kuring buyut taum kana pirang-pirang imahna ieu Bani Israil bila babin kalawan teh panto ditempo teh imahna eta Bani Israil teh atuh pantoan. Ditanya kunaon imah arwah pantoan wasatu jeung nanyakeun kaulan sababi tina sababna ieu bila babin paqulu mangka nyarita ieu Bani Israil nahnu ari kami la yahopu eta teu sieun sabaduna saware di antara kami mimbadin tina nu sawarena deui ada teu kasieun. Sumakola teras ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam ra'aitu ningali kaula jidaro buyutim kana dingding pirang-pirang imana ieu Bani Israil mustawiyatan kana nu papak ditinggali teh dindingna teh sarua kabeh ukuranna teh. Pasal tu tuluy nanyakeun kaulan sababi tina sababna ieu mustawiyah kunaon dengan make alakur dinding imah teh. Paqalu tuluy nyarita ieu Bani Israil nahnu ari kami fil qalbi dina hate sawaun eta sarua. Sumakola teras ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam ra'aitu ningali kaula masajidaun ka pirang-pirang masjid na ieu Bani Israil baidatan eta nu jauh min buyutim ti pirang-pirang imah na ieu Bani Israil ditingali teh imah masjidna teh jauh ti imah. Pasaal tu tuluy nanyakeun kaulaan sababi tina sababna ieu masajidahum baidah. Paqalu tuluy nyarita ieu Bani Israil pangna imah jauh ti masjid inna sawabaman lantaran sanyana ganjaran jalma atan datang iman al masjidah ka masjid mimmakan imbaidin tina tempat anu jauh azyadu eta leuwih tambah min sawabiman tibatan ganjaran jalma atan datang iman ka masjid mimmakan qoribin tina tempat anu deukeut kamari geus dibahas. Summa qala teras ngadau Kangjeng Nabi alaihi salam ra'aitu ningali kaula maqabirahum kana pirang-pirang pakuburanana ieu Bani Israil inda abwa bibuyutim eta aya disandingan pirang-pirang panto pirang-pirang imahna ieu Bani Israil ngubur jelema teh di lawang panto. Pasal tu tuluy nanyakeun kuring an sababi tina sababna ieu ra'aitu maqabirahum. Paqalu tuluy nyarita ieu Bani Israil hatta naro sehingga ningali kami al maqabiro kana pirang-pirang kubur palanu milu maka moal condong kami wala nastagilu jeung moal katungkul kami bidunya ku dunya supaya katungkul ku dunya gitu. Sabab inget diri bakal paeh teh seperti eta nu dikubur deket panto. Wala nansa jeung moal poho kami al mauta kana maut. Summa qala teras ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam ra'aitu ningali deui kaula ka Bani Israil
la yadhakunan teu sareuri kabeh. Pasal tuluy nanya kuring an sababi tina sababna ieu la yadhakun ditempo teh nu seuri saurang-urang acan. Paqalu tuluy nyarita ieu Bani Israil inna dohaka sanyana ari seuri teh yusawidu eta ngahideungkeun ieu dohak alqalba kana hate. Palidalika kulantaran ieu yusawidu lana dahaku teu seuri kami. Sumakola teras ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam saltu nanyakeun kuring anhum ti Bani Israil hal takununa nah bukti aranjeun kabeh mardo eta gering ari anjeun teh gering. Qalu nyarita ieu Bani Israil al marodu ari gering. Kiparatun eta jadi kiparatu dunubi eta jadi kiparat pirang-pirang dosa. Panahnu mangkari kami lanud nibu eta teu berdosa kami. Gering kumaha dari gering mah kiparat dosa. Sementara hari kami kan teu boga dosa berarti teu gering. Sumangkola teras ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam wasaatu jeung nanyakeun kuring anhum ieu Bani Israil hal tajrauna nah pepelakan aranjeun kabeh. Oh sok pepelakan tara. Qalu nyarita ieu Bani Israil naam kan tenan. Nazra'u pepelakan kami wa nusallimu jeung masrahkeun kami ilallahi ka Allah ila waqtil hasodi nepi ka waktu panen. Kamari teh tugas aing ngan saukur melak sesana mah dipasrahkeun ka Allah. Nu ngadawunan Allah, nu mucukan Allah, nu ngabuahan Allah, nu ngabeutian Allah. Paida kana tuluy di mana-mana bukti naon waktul hasodi waktu panen. Panadhabu tuluy indit kami bil ittifaqi kalawan babarengan. Wa najma'u jeung ngumpulkeun kami pimakanin wahidin na tempat nu sahiji. Wa nati jeung ngadatangkeun kami minhu tina ieu hasod qadroma kana ukuran perkara nata junumi kabutuh kami lai kana ieu ma sesana mah diwikeun we. Wa nukhli jeung ngosongkeun kami albaki kana nu sasesana hunaka di ditu. Tara dipinuhan gudang, dipinuhan peti, dipinuhan kulkas tara sacukupna bae. Sumakola teras ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam hal pikum naeta tetep diantara ranjeun kabeh an amun ari aya ingon-ingon boga ingon-ingon tadi pepelakan mah boga bertani mah osok ari beternak osok. Qalu nyarita ieu Bani Israil naam kan tenan. An amuna ari pirang-pirang ingon kami pisoroi eta aya di sampalan. Pamata lazimna tasamangsa ngadalian kami nati tangadatangkeun kami minati na ieu an'am. Qadroma kana ukuran perkara nata anu mikabutuh kami lai kana ieu ma wanuhli jeung ngosongkeun kami albaki kana sasesana pisoroi di sampalan. Nu sabutuhna we nu di alat teh sesana mah diteudeun mah di sampalan. Sumakola teras ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam ra'aitu ningali kuring wujuhahum kana beungeut-beungeut na ieu Bani Israil muspirotan kana anu koneng. Pakultu tuluy nyarita kuring lam takunu tebukti aranjeun kabeh mardo eta nu gering paling mah atuh karena naon asparot narima koneng naon wujuhkum pirang-pirang beungeut maneh kabeh. Ye anjeun teh teu garering ngan beungeut anjeun koneng aya teh kunaon eta beungeut kararoneng gitu siga nu panyakit liver. Qalu nyarita ieu Bani Israil hada ari asparot min khaufil mauti eta tina sieun maut lain gering mah sieun maut bae. Sumangkola teras ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa saatu jeung nanyakeun kaulahum ka ieu Bani Israil ha yaksuruna haloba bikum diaranjeun kabenan al mautu maut kama yaksuru saperti yang loba kama seperti perkara yaksuru anu loba yeung mah pina diantara kami. Qalu nyarita ieu Bani Israil naam leres pikul sanatin eta tetep dina setiap tahun janajatun ari aya janajah mararaot wae. Papi alimil goibi ta eta tetep dina panguningan nu goib. Haula ul qaumi ari kaum kasirun eta teh loba la yarifu teu aya nu ningaeun hum ka ieu kaum sadun saurang oge si wallahi taala salian ti Allah taala. Jadi
di balik kehidupan kita itu ada kehidupan lain yang kita tidak tahu gitu. Mata kudu hati-hati, erek hati-hati. Bisi aya bangsa segeun kehidupan lain nu kakihan ku urang. Erek nyiduh kudu hati-hati. Bisi aya makhluk lain anu kaciduhan ku urang. Sebab malaya lamun itu aya kehidupan lain di luar kehidupan urang. Bahkan tertata sapertos anu pernah kapendak ku Kangjeng Nabi nalika Mi'raj itu kan kaum Nabi Musa zaman dulu anu kemudian mengasingkan diri akibat mung pipilueun ngabunuh para nabi jeung para jalmi-jalmi anu saroleh. Nah ieu nya. Lamun dina naon teh ngaranna teh istilah Hindu atau Buddha yang disebut moksa. Ari moksa teh pindah alam. Seperti Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu moksa. Henteu paeh gitu. Tapi pindah. Sabab lamun paeh mah kudu aya kuburanana atawa Raja Brawijaya V. Nya, Raja Majapahit anu diudag-udag ku putrana tita Islam tapi teu daek Islam moksa eueuh gitu. Eta teh lain sesuatu anu irasional, lain tahayul, lain sesuatu anu ilogik. Sabab Quranan malaya lamun itu mungkin aya kehidupan lain di luar kehidupan urang gitu. Mana wa fi tafsir Syekh jeung eta tetep dina tafsir Syekh annafi alimil ghaib sanyana eta tetep dina anu uninga kana alam ghaib teh samaan ari langit wa ardon jeung bumi wajibalan jeung pirang-pirang gunung wa biharon jeung pirang-pirang walungan wa arsan jeung aras wa kursian jeung kursi sarua tu aya kawas nu katingali ku urang wa samsan jeung panon poe wa qamaron jeung bulan wa dujuban jeung pirang-pirang bintang wa hadal alamu jeung ari alam inda alimil ghaibi disandingan jalmi anu uninga kana gaib kal kitroti eta seperti kecelakaan minal bahri tina lautan. Belum apa-apa itu teh hanya sakecelak saja. Seperti negara Indonesia teh hiji titik leutik tina sebuah benua nu ngaran Asia. Benua Asia teh hiji titik leutik di antara alam dunia. Alam dunia ya atau bumi ya, planet bumi ya hiji titik leutik di antara gugusan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti teh hiji titik leutik dari jagat raya yang tercipta. Nah gitu. Jadi kal kitroh minal bahri teh gitu, hanya sekecet. Kama seperti perkara ruwian diriwayatkeun ieu mana wahidan sanyana hiji jalma mata eta maot ya si wahid wasola jeung nyolatan sanabi kanjeng nabi ala janajati kana janajahna ieu si wahid wadahaba jeung angkat kanjeng nabi bijana jati kalawan janajahna ieu si wahid ila qabri kana kuburan ieu si wahid wadapana jeung mendem kanjeng nabi parojaat ras wangsul kanjeng nabi ila baitihi ka bumina kanjeng nabi pakomat ras ngadegsa satu Siti Aisyah bojona kanjeng nabi wa masat jeung ngusap ieu Aisyah biadiha ku pandanganna ieu Aisyah amamatan nabi kana sorbana kanjeng nabi sallallahu wa qalat jeung nyarios ieu Aisyah ya ajabandu kaget balat baseuh naon amamatuka sorban anjeun wa saubuka jeung baju anjeun minal matori tina cai hujan. Sementara wa pidalikal yaumi jeung dina eta poe laisa teu aya pihi eta tetepna ieu yaum naon matorun hujan padahal teu hujan tapi Siti Aisyah nyebutkeun baseuh sorban kanjeng Nabi sareng raksukan kanjeng Nabi akibat teu hujan padahal teu hujan ieu gitu. Maka fa'alima maka uninga sanabi kanjeng Nabi alaihi salam inna Aisyah sanyana Siti Aisyah radhiyallahu anha ro'at eta ningali ieu Aisyah matoro alamil ghaibi kana hujan alam gaib. Faqala mangka ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu al yauma dina ieu poe bima kunaon
gotoi tinutupan anjeun rosaki kana mastaka anjeun. Dinten ieu anjeun gawe tutup-tutup mastaka kunaon? Qolat nyarios ieu Aisyah gotoi itu nutupan kuring rosi kana mastaka kuring birida ika kusolendang anjeun. Sumakola teras ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salam ya Aisyah tu ya Aisyah dalika ridau ari eta solendang qad rupi'a ya Aisyah tu dalika ridau ari eta solendang qad ropa'a eta nyata ngaleungitkeun atawa ngangkatkeun ieu ridaan basorika tina an basoriki tina paningali anjeun al hijabah kana tutup-tutup. Mudah-mudahan anjeun tadi bisa ningali alam gaib lantaran anjeun make solendang kaula. Tah solendang kaula saur Nabi anu matak ngaleungitkeun kana tutup-tutup sehingga Siti Aisyah tiasa uninga kana alam gaib. Paro aiti tuluy bisa ningali anjeun matoro alamil ghaibi kana hujan alam gaib. Wa qala jeung ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ya Aisyah tu hei Aisyah wa fi alamil ghaibi jeung eta tetep dina alam gaib matorun area hujan sok hujan di alam gaib ge wa gomamatun jeung aya mega biasa sok aya aleum cedeum wa samsun jeung aya panon poe wa qamarun jeung aya bulan layaro anu teu bisa ningali kana ieu mator gomamah samsun jeung qamar sailal aulia kecuali pirang-pirang wali di mah kadang-kadang cek urang mah ngobrol teh sakateor teu kaharti justru wali mah bisa ningali kana alam gaib. Wa sholihuna jeung anu saroleh kabeh. Wa qaulu ta'ala jeung ari dawan Allah taala wa mimma la ya'lamun lapad wa mimma la ya'lamun isyaratun eta teh isyarah ila hadil madkurati kana ieu pirang-pirang nu dicaritakeun. Nah, cekaplah gitunya. Satu acan di tutup orang biasa mau sela komentar yang masuk Sonitial Garuti bismillahirrahmanirrahim madep deui pangresa bilih kaporotan deui siap alhamdulillah ini mati awalnya Ceng Mugni ngiring ngalap barokah mangga Gogo cewek mancoboy sambil nunggu BHS warna kuning. Amin mudah-mudahan aya Alza Al-Adori Garut hadir alhamdulillah. Hemni ngiring ngaos kelas amah kelas amah mangga Asep Nuklir Asep hadir luar biasa ieu di Malaysia pun Upin Ipin cager Sep salamna ka Upin Ipin Sep Utin Mustautina hadir alhamdulillah. Muhammad Yudhistira Gipari nyimak kok ketemu mangga ya luar biasa. Pak Muhammad Yudhistira Gipari calon jemaah haji tahun sekarang mudah-mudahan lancar. Ade Hasan As'ari Bodogol hadir Kang Haji. Bodogol teh mana? Bogor gitu. Ewon Nurjaman abdi ngiringan ngaos mangga. Siti Samrotumilah ngiring ngalogat punya Haji manawi teh bade rada wengi sapertos kami tadi tos di walar imah. Ada balideg jadi dipercepat. Aceng Cikal assalamualaikum nyimak waalaikumsalam mangga Baim ngiring nyimak luar biasa imah Haji. Kadia orang balap kuda. Hasan Alif hadir alhamdulillah. Ferdian Saidayat hadir alhamdulillah. Hasan Alif eta sarung koneng. Unaon sarung koneng gitu teh. Hasan Alif emang leres gitu Prabu Siliwangi Moksa. Di antara salah sawios sejarawan aya menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi Moksa. Tapi ketika ada sejarah macam-macam versi di antaranya gitu. Asep Mausul Cirahong hadir. Alhamdulillah ya Ki Asep Mausul. Kang Abdul Ciamis ngiring ngaos Kang Haji turun mangga. Din El Hajen ngiring ngalogat mangga. Abi Jahira hadir Jawa Banjar ya jangan ingin. Teh Mul Tangerang hadir Umi Ulum mangga Umi. Ajak Sam hadir pangesang ngiringan ngos bil barka alhamdulillah cekap sakitunya. Mudah-mudahan syariat sadayana wallahu a'lam bissawab. Infa'na bima lam tanha rabbi alimna nadiyan bauna rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana bi
tawassana bi ta'allumi tawassana bi ta'limi arzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amal